Bunda kota Ujang CF mangkaning ieu YouTube kan rame-ramena. Bundana can boga duit jang isukan we nungguan Bang Emok cair. Yang ayeuna Aing mangari teh juput nage gararing ieu jangan jualan atuh. Mana juput nu hejo? Tiga budak kabogoh aing euy. Kumaha teh nya? Kunaon jang dikumahakeun ku bunda? Iya budak kalah ngadat gara-gara kasepan kuota mangkaning neng teu boga duit pisan deui ayeuna mah. Sarua wae ge teu boga duit mana juput gararing, amun teu gararing mah boga jangan meuli kuota mah. Ai jadi kabogoh teh bisa ngusahakeun pisan tibang meuli kuota wae ge. Nya geus neng manek nangan kabogoh deui. Jangan atuh bunda. Bodyguard, ambil motor. Siap bos. Lama banget kan ini kan saya ada bisnis kami sama bos ayam yang sebelah sana ya, udah bisa ditelepon. Gimana kalau kita berangkat sekarang? Siap. Berangkat. Stop. Aduh, ini kenapa ini sampai osasan begini nih? Ini bos anak saya ngadat pengen beli kuota kabogoh saya nggak mampu beliin. Aduh, gak bener ini. Udah diem deh. Beli kuota yang singkat seumur hidup kalau ada deh. Ini deh. Udah kalau begitu mah cowok kayak begini mah udah tinggalin aja, ikut sama abang aja. Naon maksudna bos? Buang.